Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak enjing ka pamiarsa sadayana. Dina waktos ieu sim kuring perwakilan ti kelompok 2 bade ngadugikeun sawatara warta anu ngeunaan Masjid Raya Al Jabar anu kasohor ku saena, ku agungna, ku ramena, ku sadaya wargi di Pulau Jawa. Masjid Raya Al Jabar dirancang di tahun 2015 ku Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Peletakan batu pertama Masjid Raya Al Jabar ieu di tanggal 28 Desember tahun 2017. Masjid ieu diresmikan di tanggal 30 Desember tahun 2022 ku Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Masjid ieu lokasina di Jalan Cimencrang nomor 14 Cimenderang, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan nu kahiji, dampak positif sareng negatif kanggo masyarakat di lagi Masjid Al Jabar ieu kumaha? Oh, dampak positifnya orang-orang jadi bisa tahu masjid ini, bisa membuka lapangan kerja juga bagi orang-orang sekitar sini. Negatifna? Dampak negatifnya ya jadi banyak sampah gitu ya. Jalan jadi macet juga. Dan wargi-wargi teh tah can sadarnya kan kebersihan teh mun. Anu katilu terang teh sejarah ya tempat di sate acan Masjid Raya Al Jabar teh naon gitu ya tempat. Tadinya itu ini sawah. Oh sawah. Dan ten dijadikan Masjid Al Jabar ieu gitu. Iya. Panginten sakitu wae kayaknya hatur nuhun. Iya. Heureun aya. Izin tanya teh punten naha tepikeun ka tiasa dijantankeun tempat wisata Masjid Raya Al Jabar teh. Dijantankeun tempat wisata selain kanggo ibadah kumargi di dieu teh kan aya taman di sekitaran palih dieu kanggo tiasa kanggo wisata sareng kan kanggo pengenalan deui kanggo memperluas informasi kanggo Jawa Barat gitu. Pami misalkan kanggo ibadah wae kan kete pami aya turis nu asing ka dieu kanggo ibadah kan teh tiasa aya nu tiasa ibadah aya nu ka dieu oge turis asing teh aya anu sanes agama Islam pami kanggo ka masjid kanggo khusus ibadah mah kan kedai Islam wae ari ka dieu mah aya turis asing nu non muslim wae oge tiasa kitu teh kan kanggo pariwisata gitu. Pami dampak positif negatifna aya Masjid Raya Al Jabar kanggo masyarakat di daerah ieu Kanggo dampak positif nama panginten nambihan lapangan kerja ka dieu nya seueur kanggo warga sekitar palih dieu anu damel di Al Jabar anu teu tiasa damel tiasa icalan dipayunkan sekitaran palih dieu. Dampak negatif nama sadugi ka ayeuna asa teu acan nembe nya teu acan nepangan kitu teu acan menemukan dampak negatifna kumargi dampak positifna langkung ageng kitu tetehnya. Panginten pami dampak negatif mah mung sampah gitunya sampah nambihan sampah kanggo warga palih dieu tapi da aya pengelolaan sampah di palih ditu khusus untuk pengelolaan sampahna mun sae hatur nuhun satu acana teteh nuhun waktu Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun kelompok 2 ka payuna pamiarsa sadayana. Mugia warta ieu janten mangpaat kanggo pamiarsa sadaya wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.